Rombongan ti mana itu, Bu? Cigadog teh mana? Sucina Raja, tabu sabaraha we? Jadi tuh tahu 7. Moga dilancarkannya acaranya. Nu nikah teh si Asa itu. Anu nikah teh? Oh, mohon. Moga dilancarkannya. Rombongan dari calon mempelai prianya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dani Saripudin. Hari ini Dani Saripudin meliput pernikahan adat Sunda ya. Ini berada di Kampung Cianten, Desa Ciwangi, Kecamatan Blubur Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia ya sahabat. Dan ini rombongan dari calon mempelai prianya sudah menuju lokasi. Bagaimana keseruannya, yuk simak terus videonya. Rombongan ya. Ya. Mangga. Nek mau kadieu ge mau aja. Tuh di sana. Di sana kayak. Wildan Supin ke rombongan pengantin calon pemegat mana calut sesuai anu dipikahoyong porsi anu paratur di saya winten di Saiful Hajat Saiful Bed utamina ke para tamu lemah wali
kumahan anu parantos nampi di lokasinya mendapatkan satu buka senat gitu nya supaya cetak kali kalayan tidak. Maka ibu bapak biasa nyalikan porsi anu kosong disesuaikan baik pangkernya marbi. Suasananya ini sangat indah sekali ya sahabat ya. Tuh, ini di pinggirannya sungai. Pinggir sungai apa Cipancar ini ya, Cipancar. Cipancar yang sangat indah dan sejuk. Ini rombongan ya melewati gang sempit, pinggirannya kolam ikan ya. Tuh, ini pelaminan sini. Nah, ini pinggirannya juga ini apa? Sungai Cimanuk. Rombongan masih banyak. Lokasi hajatan sok mau wakil kawitan kumati ieu tacan salami kita batas bade salina di mana bade di masjid mangalah sok makanya akan di masjidnya sepados ke uang wih bade di masjid mangga sok da caket masjidna ieu caket bumina jadi we anu caket biasa nama ibu-ibu di lebat masjid di lebat bumi nah kulang dikunci mohon lesehan gitu cara likna lesehan sok di bumi kita anu dibungkus ku kain kumaha atas talait acan urang sambil majeng bae atuh nya mujian pesadayana sepados teu nyangkolong teuing kana waktos Bapak petugas ketigaan aya di pelaksanaan akad pernikahan anu insyaallah Neng Siti Nur Syariah anu baris ngadahuk kacek Abdul Rafiq urang kawitan kalayan tipayun pribados nyanggakeun bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pengantinnya cantik banget ya. Alhamdulillah wa syukurillah ya pelaksanaan akad pernikahan perantos beres lah berlangsung lancar. Panganten mah calika dina eta dina singgasana dina kursi.
Banget sekali deui atuh anu parantos tadi mengikuti lumangsungna akad nikah salik deui ka semula. Insyaallah kang masalah jena seren tampik di tahun kedua belah pihak supados dipersiapkan kanggo anu nyarenkeun sahana kanggo nampi sana insyaallah kusim kuring urang buka deui ieu acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cenah di antara sila-sila lima teh silatul jasadi anu pangpentingna ceuk ieu pun anak Siti Siti Nur Sariah ngan Abdul Ropi anu pang ditunggu-tunggu teh sanajan mau itu mah teh Abdul Ropi teh kadi mah moal ditarima gitu tanya isuning cenah ada Abdul Ropi teh peureum ka deuleu beunta ka rasa kana mah peureum beunta peureum beunta nah teu aya cenah eta pamagat anu lain seueur deui Bapak seueur maksudnya tapi eta tawaleh cuman ka Abdul Ropi we majarkeun teh cenah banyak semangka di dalam sampan semangka yang berbiji yang aku suka banyak juga yang tampan hanya Abdul Ropi yang aku cinta masyaallah terus itu nyata itu sebenarnya alhamdulillah jazakumullahu khairan katsiran mudah-mudahan ieu acara sing berkah kalayan dicanak mah sampai dicanak mah disimpan lah di kursi biasa. Iya senyum dong senyum. Malah radis dia. Cara mungkin ya ibu naginya. Nama gitu. Ayeuna mah mah salaman mah. Salaman sareng mama. Cipika cipiki. Mangga salaman cipika cipiki. Asik. Nah, pelukan. Nah, gitu. Iya. Dokter Ayu, petugas sana. Dia ada panggung ya sana kan. Nah, saatosna ieu dicanak, cacanakanana ieu kemana? Mang, Kang Ajat. Iya kan ieu bantos ieu di panggung. Bilih dicanak ku tukang son kumaha lah bapak. Contosnya salam sokong yang abi dan aceng lah, tong canak, bantu. Kada dia parantos diamankeun ayeuna rombongan panganten pamegat mangga memberikan selamat ka panganten anu parantos akan nikah terus ramah. Senyum. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Neng, ini teh yang menikah teh siapa? Teman teteh siapa? Siti Nur Sariah Sama Arofi. ya, doa terbaik buat kedua pengantin semoga apa? Menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Pokoknya doa yang terbaik ya. Terima kasih Neng atas waktunya ya. Assalamualaikum. Acara ramah tamah ya. Mangga Bu Lajeng.
Selamat nu panganten nanti kenelis ayeuna leungkeun kana mana Hanti kenelis ayeuna leungkeun kana mana aya guna Apa sih kan lagi dua nu dipamri manfaat lahir batin masih tangannya dekat semua manfaat lahir batin eulis masih prihal Merem teteh. 1, 2, 3 cium. Ni Sunda pikeun lalu gambaran siloka diri atuh Bapak RW. Hirup ulah kajong jonan. Mawa diri sing kaliti sacinta pake pikiran. Di dia we Bu Haji lah. Awurkeun tuh sawer panganten.